Pak polisi, tolong abi Pak. Pak, tolong Pak. Tenang. Ayo non yuk teh, ayo non. Pak, tolong Pak. Kumaha ieu Pak? Pak, tolong. Teu bisa kumaha ieu Pak. Aduh, aing Pak, kumaha ieu Pak? Teteh tenang heula, terus jelaskeun kronologina anca-anca, kayak ku abdi dibantu. Pak, tolong Pak. Kumaha ieu Pak? Ah, bodo amat lah. Oke Pak. Jadi kieu Pak. Salaki abdi melakukan KDRT Pak. Hah? Astagfirullah. Kumaha tadina aing mah? Awal nama teu kumaha tuh Pak. Tapi tiba-tiba pas di kasur abdi dibanting. Salaki pamajikan mah atuh wajar mantap-mantap na kasur mah. Mantap kumaha Pak? Abdi dibanting. Astagfirullahaladzim. Tega amat salaki teteh. Ayo mending kawin jeung bapak bae. Canda kawin. Ih, najis. Canda teh. Oke. Sebagai pengayom masyarakat, ini tidak bisa dibiarkan. Abi akan bertindak sebagai penegak keadilan. Hayu urang sampirkeun salaki teteh. Salaki abi ada di sini. Prank. Lucu amat. Gampang amat polisi di prank na. Nya, percaya bae cenah neng dibanting ku kana lemari. Padahal orang lemari gitu boga sareng dina kardus. Lebok tak prank. Di penjara.